kitab la taghlu fi dinikum wala tapanjeun ulah ngalewatan batas dina agama anjeun wala taqulu illa haq anjeun ulah ngomong anjeun Allah ka Gusti Allah illa haq kajati nyarios anu sae ka Gusti Allah mah teu kenging nyarioskeun kaonan teu kenging nyarioskeun terkenging sumpah atas nama Allah mah dimomorekeun bener ajaran Sunda kan ajaran Islami ajaran Sunda kan Islami lamun manggil kajami anu mulia teu kantos diajarkeun ku Sunan nembakeun jenengan misalna sumping pengarsa ajengan di Baitul Arqam hadiah ras ditiwara ngaos anjeunna teh jamin terang kana adab-adaban sunat teu wantun nyebatkeun jenengan sebatkeun tempat kampungna yaturanan tinggi ka pangarsa di Baitul Arqam teh disebatkeun jenengan mah naon ngamuliakeun ka Gusti kenaon Gusti teh pangeran cekap sakitu ka Allah teh beungeun Gusti teh nyam teu wantun nyebutkeun Allah mata ka pangeran ka Kangjeng Nabi teh matan Muhammad teh jungjunan teh ini jungjunan urang saya tersebatkeun Muhammad dan teu sopan kitu teh mun teh maka ibu karama disebutkeun jenengan naon mama padahal teh naon adab eta teh ada kurang kana ka sepuh anu dimuliakeun kurang teu wantun ka sepuh nyebutkeun jenengan mama emak apa bapak ya umi abi naon gelarna ka Allah oge teu wantun eta teh adab-adab agama sapertos kitu dina Sunda mah atos sapertos kitu aya adab-adab teh kapungkur teu wantun nasihan nyebatkeun jenengan bujang-bujang sumpah dah sumpah ge pangluhur-luhurna sumpah di Sunda kapungkur teu aya nu wantunkeun wallahi teu aya nu wantunkeun demi Allah pan aya lemah di mana-mana di preman di jalan-jalan rek demi Allah teu sieun ku Gusti Allah teh demi Allah teh jadi lalang paling luhur orang Sunda mah mun teh mah rek sumpah rek madu nya rasa kamu rek madu teuing naon eta madu teh rek madu da bahasa Sunda teh kalau teh eta sumpah ulah ngikeun naon nyebatkeun asma Allah mulia asma Allah teh jenengan Allah teh ulah diangge ka awonan kalimat anu mulia kayeuna mah pan asma Allah teh dianggo perang asma Allah teh dianggo pasiha asma Allah teh takbir dipakai ngomongkeun batur takbir pakai perang takbir pakai demo asma Allah asma anu mulia di mana akhlakna di mana adabna ka Gusti Allah Allah dicacana ka pasar Allah dicacana ka mana perang Allah dicacana pasiha teh katanya asma Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila maka anjeun kade ulah ngajual belikeun asma Allah kalawan harga anu saeutik kade asma Allah teh mulia lamun rek bisnis ulah ngatemakeun asma Allah pan urang sok ayanya anu dijamin rek usaha hayang payu ieu hotel teh hotel islami aya islami ieu perumahan syariah teh kumaha perumahan syariah segala ieu naon mun teh mah aqua teh aqua merek syariah